jika atuh aya gadag lain ukur nguntul we ngusep jeung ngusep ngalah-ngalah sulu dahar mada kudu sugan. Isu kene Nyi Esih geus ngawak-wak awahing ku jengkel ka salakina. Teu ngarasula kumaha atuh pamajikan mah isu kene geus sagedrek buburuh macul mantu-mantu keur nyukupan pangabutuh. Kari-kari di imah taya suluh sapotong-potong acan keur ngahaneutkeun sangu. Si Imid salaki Nyi Esih anu keur ngarengkol kene nguniang hudang sarung disampaikeun dina tak-tak celing bae kaluar. Teu lila manehna geus kadinya deui bari mawa suluh sasangkeuhan buru ditunda suluh teh dina hareupeun hawu. Panon Nyi Esih tangka molotot atuh ka salakina da geus apal suluh teh meunang nyokot ti pipir imah indungna. Pipir mitoha. Ari si Imid teu malire ka pamajikanana nu keur amuk-amukan hanjat teuy we manehna mah ka enggona sirahna dibulen ku sarung. Dasar gablek salaki pika sebelen. Nyi Esih kutuk geneng sorangan sangu tiba disangrai ulah teu sasarap teuing. Nyi Esih terus bae indit ka kebon. Sanggeus apal pamajikanana indit si Imid guragiru hudang muru ka dapur seeng ditagenkeun tuluy dicician cai 2 siwur. Cag kana aseupan burulu sangu tina boboko teh dibahekeun kepoh niupan seuneu gur seuneu hurung ngababela lantaran suluhna gararing. Koreleng Imid ka pipir tuluy nyiuk cai tina panandean cai hujan wur dipake si beungeut bari si duru si Imid ngabubui sampe keur bekel manehna nguntul atawa nguseup. Si Imid mah tara daek ngalawan sumawona amek kanu jadi pamajikanana da ngarumasakeun keur ngaligeuh sasat di paraban kunu jadi pamajikan. Pagawean manehna ukur nguntul kaleuwih hantar meunang nama ukur sababaraha kali lolobana mah nyamos we. Tapi da kangaranan karesep najan arang meunang ge teu boleh diinitan deui. Sanggeus sanguna asak aseupan dijait sanguna dibahekeun deui kana boboko. Curulung nyician teko satuluyna manehna uyup ayap kana pago ukur aya hulu asin pedawe dina wadah samara aya uyah jeung cengek jalujuran. Hulu asin digarang luhureun hawu habek manehna dahar cengek jalujuran dicocol kana uyah. Camuil bangun nikmat na kerahanan. Kop kana hulu asin semu tutung huapna beki badag biwir seuhah mata ciramayan leguk manehna nginum. Jadwal teh rada pisan euy ceuk si Imid nyusutan cipanona bari seuhah meureunnan awahing kulada. Rengse dahar melenyun udud bako. Mid, rek ngusep moal euy. Kadenge si Ojim baturna ngagerwan ti luar. Ya komo we daguan sakedeungnya. Ceuk si Imid gentak cengkat muru ka goa nyokot jejer balik deui ngorehkeun hawu nyait bubui sampe di wadahan kana endongna. Ayo Jim, tapi urang nyimpang heula kajarian dewek can ngaraeupan euy. Teu kudu. Uing geus mawa loba eupan mah. Temal si Ojim nembungkeun wadah eupana. Teu loba deui anu kapicatur duanana ngaringkig rek kaleuwih hantar. Srog kaleuwih si Imid neangan tempat anu merenah lantaran leuwih hantar teh pinuh ku eceng gondok. Kabeneran aya nu lenglang eceng gondokna kahalangan ku awi anu malang. Si Ojim ge geus meunang tempat teu pati jauh ti si Imid. Mana eupan teh euy? Eta na kaleng bisa arek make eupan ulam uing ge mah wadah. Ceuk si Ojim nuduhkeun kana kaleng wadah eupan. Nya minta we sakaliannya.
Si Imid nyokot eupan tina kaleng terus bae diwadahan. Ieu ulamna sugan we lauk masna nyangut, mangkukna mah mangtoha kawenehan meunang aya kana sakilona. Ceuk si Ojim bari mikeun eupan ulam. Museup teh resep. Sugan we aya seronung pakan lauknya euy. Temal si Imid bari ngaleos. Sanggeus dieupanan si Imid ngalung kabeh sisi. Teu bisa jauh sabab jejer teh pegeg. Lung deui ka tengah eta mah jejer golong. Eupana ku ulam susuganan lauk mas daikeun nyangut. Karelep ku kumul jejer pegeg teh ngarelep. Gancang ditongtak. Cedud jejer ditarik. Kaciri aya lauk parai ngait kana useupna. Leheng nu geus nataran euy. Kadenge sora si Ojim ngagorowok. Nya lumayan euy najan beunteur ye. Lung deui jejer pegeg teh dialungkeun, keleyeng ku kumbulna ngageleyeng. Rikat ditongtak, jedud, koloyong, kenur manteng kagusur lauk, tungtung jejer melenting nepikeun ka bengkung. Koleab lauk jair nila teh kaciri ngoleab kagusur ku kenur. Garapa lauk jair sagede dampaleungeun gagarapakan samangsa geus di darat. Ngelarisan jair nila ye. Ceuk si Imid ngagagak seuri awahing ku bunga. Aya ku tegep Mid euy. Lapak deka mah haseum pisan duh badoa teh. Ceuk si Ojim rada keheul. Manehna macan aya nu noel-noel acan. Nepi ka manjing asar si Imid geus meunang genep siki lauk jair nila najan teu rata ngadampaleungeun. Teu catur beunteur mah teu hitung. Ari si Ojim ukur meunang beunteur 5 ese, poe ieu mah sasat manehna teh keur suwe. Mid, ayo balik ah. Wing jam 5 kudu gawe tunggu kebon jagung Haji Ating. Loba begu ngaranya euy. Aya nya, bisi di dinya rek milu gawe mah ayo. Si Adeng teu tulus euy, anakna hareeng. Ceuk si Ojim bari meresan jejeurna. Beneran ieu teh euy. Hayulah, beneran uing teh keur ngaligeuy ieu teh. Temal si Imid bunga nguntul bebenangan kajaba anu ngajak gawe heupuguh we asa karagragan bulan. Nguntul teh nguseup tukang nguseup di wahangan geuningan nya. Si Imid rada heraneun sabab kukumul useup golongan teu kaciri ti tadi ukur ngagulung jejer pegegna we useup golongan mah ukur sakali ngagulung paling ge kabawa cai terus dikait kana runtah kitu pamikirna si Imid. Jejer dicentok ngarah lesot tina runtah seot jejer teh kabetot meh bae si Imid dijengkang. Kenur nepikeun ka manteng kagusur lauk. Si Imid deuwaseun sing horeng lain tikait kana runtah tapi disangut lauk mas badag karasa berat kana leungeunna. Alah euy, loba lauk mas puhun Mid. Hari hati-hati bisi ngajeprut. Ceuk si Ojim ngagorowok, paureun pegat atawa potong jejeurna. Si Imid teu nemalan terus bae nataran useupna, kenur nepikeun ka manteng, pon kitu deui jejeurna nepikeun ka melengkung badi suweng ku nyiru. Kesang ngagarajag maseuhan awak si Imid lain banyol lauk anu nyanggu teh kacida badagna. Kenur dina golong meh-mehan beak dipake ngulur. Kalilaan mah tanaga lauk teh leuseuh lalaunan si lauk kabetot ku kenur. Beuki deukeut koleab eta kalangkang lauk teh kaciri hejo sisitna harerang emas. Kalem Mid tong dusu teh bisi ngajeprut manten eta teh. Kalem. Ceuk si Ojim anu geus aya di gigireun si Imid. Im, wayana turun euy, sabab moal kaangkat ku sorangan ieu mah. Temal si Imid bari leungeunna terus metot tali kenur lalaunan. Koleab. Lauk beuki ngadeuketan, si Ojim anu geus turun ka sisi leuwih geus sayaga pikeun newak eta lauk. Barang ngoleab kana lebah sukuna, si Ojim rikat newak lauk kudua leungeunna, karawak lauk katewak, terus ditangkep lebah dadana. Durug-dug di bawah hanyat ka darat rada anggang tina tambakan leuwih. Blug,
lauk digubrageun kana taneuh, galaprak galaprak, lauk mas anu gedena nanding jojodog teh gagalaprakan. Si Imid jeung si Ojim nepikeun ka molohok ningali lauk anu ngabugigag. Beunang da euy si buhun teh, moal teu guranyi si asar Jim. Ceuk si Imid ngagakak seuri awahing ku bunga. Sukup mah dek Mid, teu panasaran euy. Hebat si lain Mid euy. Pokna si Ojim sarua milu bunga, si Imid gancang ngalagebog cau, lauk diwadahan kana gebog cau terus bae ditalian. Ari lauk jair nila jeung beunteurna dibikeun kabeh ka si Ojim, ngan si Ojim keukeuh hayang ngasaan lauk emas, kajeun si Imid mawa asakna dibekel bari tunggu jagong, geus tarap timah bring bae duanana baralik. Barang datang ka imah, Nyi Esih nepikeun ka colohok sabab ningali lauk anu sakitu gedena. Ieu teh ti leuwih Kang, ceuk Nyi Esih bari nyidik-nyidik kana lauk. Nya ti mana deui atuh, ieu lauk rek dibersihan di tampian, sakalian rek mandi, akang rek gawe tunggu kebon jagong Haji Ating, siapkeun samarananya. Si Ojim hayang ngasaan asakna cenah. Temal si Imid ngaleos ka kamarna rek nyokot anduk. Nyi Esih teu ngomong deui, gentak bae ka warung rek meuli samara keur lauk katut sambeleun. Hate Nyi Esih ngarasa bunga sabab salakina boga gawe. Bari ngajingjing lauk, si Imid leumpang muru tampian, memeh mandi si Imid mersihan lauk. Nya pisan lauk buhun teh pinuku gaji awahing ku geus nahun. Naunan merenya lauk nanti kan dileuwi tahunan gede. Nya pisan lauk buhun teh pinuku gaji awahing ku geus naunan, lauk dibelah jadi sababaraha bagian, ngan barang bersihan pejitna anu pinuku gaji si Imid colohok sabab aya geulang siga tasbe warnana bodas. Panasaran ku si Imid dibersihan nepikeun ka beak lamat gajihna. Beuki atra ayeuna mah geulang anu sikina bodas teh dibuleun ku bulu anu heuras tapi kacidaluis jeung ngarentep. Sajongjonan mah si Imid nelek-nelek kana geulang, disidik-sidik mah siga cocokan budak. Teu loba pamikir deui, geulang gentak bae disakuan. Cacap mersihan laukna, si Imid gebrus bae mandi. Di dapur goreng lauk ngajorojos, seungit goreng lauk jeung samarana awun-awunan. Kang, cukup opat keureut keur bekel? Katambahan perkedel sareng sambelna eta we bako bisi akang teu boga ududeun? Ceuk Nyi Esih bari malikeun goreng lauk. Ah, cukup sakitu ge. Kade bisi poho si emak bere jeung si ucunya. Temal si Imid, aya kanyaah meureun ti dituna mah kami toha. Komo we atuh Kang? Keur si emak tilu keureut, daging lauk meuni guranyi jeung pungkil Kang. Ceuk Nyi Esih deui bari nambulan daging lauk. Nya tangtu bae atuh laukna ge geus buhun pisan, naunan di jero leuwihna ge. Si Imid nyiwit daging lauk terus dihuapkeun. Nya bae guranyi jeung pungkil. Nyi Esih netel sangu kana misting, deungeun sanguna dipisahkeun.
sup dikana endongkeun. Si Imid ge geus saged sirahna dikupluk deh pada kawedanya jadi tunggu kebon jagong. Si Imid ge geus saged sirahna dikupluk sarungna nyorenang lebah tak-tak bedog oleh greng lebah cangkeng tepoho si Imid mawa senter benang injem ti mitohana. Teu lila kadenge suara si Ojim nyamper sanggeus bebeja ka pamajikanana si Imid jeung si Ojim arinit rek ngajugjug ka kebon Haji Ating. Ti lembur ka kebon Haji Ating teh tepati jauh ukur meakeun waktu sajam ku badarat mah kaayaan cara angkeneh kawantu poe keur hade teu hujan. Saja jalan Imid jeung si Ating aluprek ngobrol utama namah nyaritakeun perkara nguseup mangsa tadi lantaran kakarek ayeuna lauk buhun nepikeun ka beunang ka Allah. Duanana ngararancang poe page torek ngaruseup deui ari di barung ku ngobrol mah teu karasa geus anyog ka kebon Haji Ating. Kacidalegana kebon jagong teh ngan dibeh landeuh ka ciri rarebah tapak disuduk begu. Kadieu jalan Amit ngarah langsung ka saung urang geureun heula, ceuk si Ojim bari nunjuk ka lebah katuhu. Si Imid leumpang ti heula panonna alak ilik nitenan tangkal jagong anu maju ka kolot saminggu deui ge ka Allah. Na barang rek anjog ka lebah saung pasaranog pisan jeung sabubuhan bagong panon si Imid tangka molotot awahing ku kasima. Ningali si Ojima sungutna nepikeun ka calawak atuh beungeutna pias meh taya getihan. Abrulan bagong teh aya kana 10na nupang hareupna ka cida badagna temong calingna gerde jeung barengkung meh buleud. Sajongjonan mah sakadang bagong teh ukur melong ka si Imid anu beungeutna beuki sepa tapi anehna bagong teh teu daekeun nyuruduk atawa mabur ukur caricing we. Kalilaan sabubuhan bagong darepa siga nu lindeuk. Puguh bae si Imid ngarasa kaget betara ti sasari nenyo bagong kawas kitu tina sieun akhirna timbul kawani. Sakadang bagong saguru saya mau ulah ganggunya ke kebon jagung ieu nu kuring ulah kumaha wani ngaganggu kana pepelakan kuring, ceuk si Imid bari ngadareg-deg. Sakadang bagong siga nu ngarti cacap si Imid cumarita bagong anu pangbadagna cengkat melong sakedeung ka si Imid terus bae ngaleos dituturkeun ku baturna. Sanggeus bagong teu kaciri kakarek hate si Imid teh ngarasa ngemplong. Aduh, ayo Jimah urang ka saung dar heula, ceuk si Imid bari indit. Si Ojim tangka ngorejat asa kagebah meureunan. Manehna asa di alam pangimpian sabab ningali begu anut ka manusa. Guragiru nuturkeun si Imid ka saung duanana gukek dariuk. Si Imid muka endongna gap kana cai leguk-leguk diinum bangun hanaang. Kusiwel kana bako ngilinting ududeun cekes diseungeut serbung haseupna mumbul ka luhur. Ari si Ojim ukur ngahuleung we mikiran anu cikeneh kajadian asa teu percaya keneh meudeunan manehna teh. Ilaing teu ngabako Jim, ceuk si Imid bari ngaredet ka sobatna. Wing mawa rokok keretek Mid. Si Ojim nyokot rokok keretek tina saku bajuna sok ditunda. Lah ilaing mah teu ngomong atuh. Si Imid ngalungkeun udud pahpirna. Cag kana rokok keretek maut sabatang. Kuring masa teu kaharti euy. Bagong siga taluk ka maneh Mid. Nah, bisa kitunya euy. Pokna si Ojim keukeuh teu kahartieun meureunan ku pikirna. Si Imid teu nemalan manehna ge pan sasat keur mikiran eta kajadian, dipikir dibulak-balik angger can manggih jawaban. Gebeg si Imid gitunya. Gebeg si Imid ngaranjug
marengan inget kana gelang buluan anu kapanggih tina jero peujit lauk. Lamun diakur-akur bulu dina gelang tamleg pisan jeung bulu bagong anu ngajalajar bodas teu beda we jeung huntu bagong. Geus teug we, lamun anu kapanggih ku manehna teh jimat bagong atawa paragi nalukeun bagong, hatena surak atuh pinuh ku kabunga, geus kapikir kitu mah pok bae kedal. Sabenerna mah kuring baheula teh kungsi guguru Jim, di antarana ilmu patalukan sabangsa ning sato, di antarana bagong. Ngan kuring mah tara cuy ka batur we, sok komo ngarasa agul mah. Engke we di mana kapepet kakarek dibijilkeun. Tah kitu Jim. Pokna si Imid ngareka carita da moal hade dibejer beaskeun mah. Tuh nyaho kitu mah, uing bakal ngajak tiap tunggu kebon. Sasat anu ngarbon ngarasa tak aku hama bagong. Is, kuring mah kakarek beh dieu menang izin di guru nage. Sagala ge ngawaktu euy. Si Imid bisa pisan mere alesana teh. Lain, tapi eta sakadang bagong moal balik deui ka dieu kitu. Ceuk si Ojim ngarasa hariwang. Moal euy asal geus panggih jeung kuring we. Sakadang bagong moal daek diganggu, semauna ngaruksak mah. Sok ayeuna mah urang dareula, tong mikiran bagong atuh bari nage. Si Ojim teu ngomong deui, duanana maruka bekelna brak bae dalahar bangun nikmatna keranan. Sok komo aya goreng lauk. Cacap dalahar maranehna aluprek ngobrol bari pating kelepus udud. Ojim ngajak ngontrol kebon ge dicaram ku Imid teu kudu cenah sang bagong moal daekeun ngaruksak. Perbawa lamun ngadahar lauk pasti deet kana sare, wanci sareureuk kolot, duanana geus karerek patarik-tarik. Basa wanci carangcang tihang, si Imid jeung si Ojim cing kuliat karek harudang. Si Ojim gentak ngajak si Imid pikeun mariksaan kebon jagong. Sanggeus ngurilingan kebon, nyata pisan omongan si Imid, hiji ge taya nu congcai. Si Ojim banget percayana kana ilmu si Imid. Bener nyarita teh Ojim, ceuk Haji Ating ngarasa cangcaya kana caritaan pagawena si Ojim. Arigan Haji, kanggo naon abdi ngabohong? Bilih teu percanten mah, ayo urang roris ka kebon geura. Cobi tinggal kugan Haji, aya teu tangkal jagong kagungan anu runtuh tilas bagong. Kapan biasana ge aya we nu reksa ku begu. Najan ditungguan eta ge pan. Walon si Oji mereka cindekan ngeunaan si Imid ka Haji Ating. Kumaha lamun diajak si Imid na babarengan ka kebon? Mangga kan Haji, eta langkung sae. Geus puguh kitu mah si Oji menyusulan si Imid ka imahna. Kabeneran deh keur aya nu teu lilage si Imid jeung si Ojim geus aya di imah Haji Ating. Toloba catur deui opatan katut supir arinit kana mobil dolak bogana Haji Ating.
Ukur 20 menit mobil geus tepi ka kebon jagong Haji Ating, jurut bae sararea turun. Opatan lalempang mapayan kebon jagong anu upluk aplak, nyata pisan sakumaha ceuk si Ojim hiji ge taya nu coceng. Ulah percaya Jim, tapi bisa bae kabeneran taya begu ngalanto. Ceuk Haji Ating keukeuh teu percaya. Eta mah kumaha Gan Haji we, ari abdi mah sidik nu nyaksianana apanan. Temal si Ojim teu bisa majar kumaha. Ari si Imid meureunana ngarasa teu ngeunah ku omongan Haji Ating boga karep hayang ngawara, kitu ceuk pamikir si Imid harita, jimatna bisa nitah bisa oge ngundang sakadang bagong. Bari satengah ngagorowok, si Imid ngundang sakadang bagong. Hei dulur-dulur, sakadang bagong, kadarieu kuring hayang panggil. Cacap si Imid cumarita tukung si Lila tina rungkun jeung reuman orojol bagong pating salegor pon kitu deui ti jalan liliwatan ngalabring atuh bagong teh aya kana puluhna minangka rajana aya bagong hawuk awakna kacida gedena temong oge sihungna menirang geteng. Puguh bae Haji Ating jeung supirna nepikeun ka sepa siga daya getihan, awakna ngadaregdeg meh-mehan teu eling awahing ku soak. Ari si Ojim teu geumpeur sabab manehna mah percaya ka si Imid. Sok dulur darpa kabeh, ceuk si Imid bari panuna neuteuk bagong anu sakitu lobana. Brek atuh sakabeh bagong meh bareng darpa nurut kana caritaan si Imid. Panon Haji Ating jeung supirna nepikeun ka molotot, asa teu percaya meureunana kana paningalina. Dulur, sakali deui kuring mi HP kebon jagong, hiji ge ulah aya nu coceng. Lamun aya jalma nu boga niat maling, pek bae suruduk tah. Ke di mana geus panen, ku kuring bakal diagehan keur aranjeun. Sakitu we ti kuring mah. Zig, ayeuna mah gara marulang deui. Pokna si Imid nyaritana kawas ka manusa dikeresakeun sakadang bagong teh bener-bener ngarti kana caritaan si Imid. Puluhan bagong carengkat nangtung leos bae arini teu nyesa hiji-hiji acan. Haji Ating ukur molohok mangkadu ngarasa aheng ku eta kajadian. Tah kitu Gan Haji, kumaha ayeuna? Percaya ka kuring? Ceuk si Imid panona mencerong ka Haji Ating anu gawena ukur gigi deug we kawas nu sengklek beuheung. Percaya Jang Imid. Jadi kumaha satuluyna? Walon Haji Ating semu ngadaregdeg. Tadi geus kadenge ku Gan Haji, lamun panen omat sesakeun tong diala kabeh. Kaduana kuring menta waragad keur syukuran. Katiluna kuring jeung si Oji menta dibayar ayeuna. Dihitungna nepikeun kapoenan panennya. Tak kitu Gan Haji. Kaharti Jang Imid. Ayo ayeuna mah urang baralik, padamina di imah ngarah baruguhnya. Kitu ceuk Haji Ating terus bae ngajakan balik. Geus puguh mah kasaksi ku panon Haji Ating pribadi, tangtu bae kacida percayana ka si Imid.
sok kadinya cing bebunangan ompreng teh. Cek Haji Ating bari ngageserkeun goreng daging hayam di hareupeun si Imit. Nuhun kan Haji ah. Temal si Imit bari ngarongkong nyokot ping-ping hayam. Pon kitu deui si Ojim nyokot daging hayam lebah dada mentona. Duanana dalahar saregutna keranan kawas kokoro manggih rewa. Cacap dalaharna Haji Ating mere roko sabungkus sewang. Yang Imit, iya duit 50.000 keur syukurannya. Tah iya duit bayaran tunggu sapoena 15.000 dikalikan 10 poe. Jadi jumlah jamle 150.000. Kitu deui Jang Ojim, kabehna 300.000 sabab gawena kahitung geus 20 poe apanan. Cek Haji Ating bari mikeun duit ka si Imit jeung si Ojim. Duit gancang ditampanan kuduanana. Isukan tah Jang Imit ka dieu deui sakirawan Cilohornya. Oh sabab kuring aya perlu penting. Mangga-mangga kan Haji. Jang Ojim, ti mimiti isukan gawe pindah ka gudang purah ngarungan jagongnya. Cek Haji Ating deui bari ngareret ka si Ojim. Penyuk sumangga kan Haji. Tebal Ojim ka cidabungahna. Tisaprak si Imit boga pangabisa, loba jalma anu butuh ku tanagana. Pang-pang namah jalma anu pakasabanana kana tatanen, si Imit oge jadi badega Haji Ating, kamamana si Imit sok dibabawa ku Haji Ating. Kuyasana si Imit geus tangtu pepelakan Haji Ating teh tayanu coceng alatan hama begu. Kahirupan si Imit ge aya undakna, imahna geus robah leuwih alus, karuhan kahuripan sapopoena mah geus taya kakurang model ti heula. Ngan ari karesepna kana nguntul atawa nguseup mah teu regrog, tetep bae sok ngiciprit indit kaleuwih hantar. Najan hirupna bisa kasebut aya kamajuan, tapi si Imit teu umaing dumeh boga pangabisa. Anger bae maneh nama basajan teu unggah pamakanan. Wid, kuring teh aya picaritaeun penting yo teh. Beneran we maneh keur ka dieu. Kitu ceuk Haji Ating beneran poe harita si Imit keur aya di imah Haji Ating. Mangga bae kan Haji, aya peryogi mah kantun nyarios we. Temal si Imit bari ngobrol teh nyelang heula nyokot roko dina meja, cekes diseungeut. Kieu iteh Mit, kamari kuring kadatangan Gan Agung ti dayu. Ari Gan Agung teh hiji pangusaha sukses ta teh. Hartana geus teu kahitung. Pon kitu deui kebonna ratusan hektar. Tah, anu 50 hektar mah masih kaasup ka lemur urang anu pernahna dicadas bahe. Saterasna kumaha Gan Haji? Gan Agung teh nyarita ka kuring. Cing, sugan aya jalma anu mampu ngungkulan sakadang begu di kebona. Nyaeta kebon anu aya dicadas bahe. Kapan sih di kebon nu 50 hektar teh kabeh dipelakan hui ku meuli. Gan Agung geus taak ku bagong anu ngagalaksa. Diboro hiji datang 5, dibede 5 datang puluhan. Nepi katayan wani nungguan di kebon aku sabab bagong tah. Nu datang teh aya kana ratusna. Tah cing kumaha pamanggih maneh Mit. Kitu ceuk Haji Ating ngeceskeun pamaksudanana Gan Agung samangsa tepung jeung manehna. Oh kahartos kan Haji, mun tiasa mah tepangkeun heula abdi sareng Gan Agung, ngarah abdi langkung paos. Nyaho bae Mit, susuganan isukan Gan Agung ka dieu.
lamun aya ka dieu tangtu disusulan ka imah. Ari sakalian dikuring terek mikeun duit ka Imid sesa kamari panen. Haji Ating nyokot duit tina pesakna song dibikeun ka si Imid. Gancang bae duit ditampanan ku si Imid bari nyebutkeun nuhun. Isuk keneh di imahna si Imid jeung pamajikanana Nyi Esih keur ngariung di dapur. Ayeuna mah Nyi Esih teh langka gawe ka kebon kusabab dicare ku salakina. Nyi Esih nyait aseupan tina seeng, burulu seupan sampe kana baskom. Leuh meuni murumuy kieu sampe teh. Ceuk si Imid leungeunna nyolong kurang nyokot sampe terus bae ditiupana leungeunna. Kapan sampai teh pamere timang Ucang kamari? Pajar teh sapek ditarikahan kujang Imid. Pepelakana teh ngari ayeuna mah. Biasana teh ukur panyesaan sakadang bagong we. Walon Nyi Esih bari nunda deui aseupan kana seeng. Si Imid teu nemaalan, jongjon bae manehna mangahanca aseupan sampe. Bujang Haji Ating nyusulan ka si Imid. Manehna kudu ka imah Haji Ating sabab Gan Ageng geus datang ka imah Haji Ating. Gura-giru bae atuh si Imid teh init dibarengan ku bujangna Haji Ating. Tah, ieu nu ngaranna Imid teh Gan Agung. Ceuk Haji Ating basa si Imid geus aya di imahna. Si Imid nyolong krong ngajak sasalaman ka Gan Ageng. Kieu Mid, teu kudu panjang lebar. Sawareh dongeng nama geus kadenge sugannya ti Haji Ating. Kebon kumeli kuring teh beak disudukan sakadang begu, sakadang bagong. Geus beak sahektar mata teh. Mangkaning kapanen teh pan ukur 20 poe deui. Mun seug teh mah anjeun boga pangabisa. Kuring rek menta tulung. Kuring rek mere buru 10 juta. Nepi ka panen mun taya nu coceng. Saheulaanan mah ku kuring rek dibere 1 juta. Saesanang kewe geus panennya. Tah, mun kitu kumaha Mid? Pokna Gan Ageng ngomong kitu soteh bakat ku aral ningali kebon kumelina ruksa ku bagong. Si Imid ngaranjuk ngadenge Gan Ageng rek muruhan nepikeun ka 10 juta teh. Tapi si Imid teu haripeut ku teuteureuyeun kusabab can paruguh bisa atawa henteuna. Kahartos Gan Ageng. Abdi moal tiasa nyebat sanggem atana pinteuna. Abdi kedah ningal heula ka kebon kagungan Gan Ageng. Kitu jawaban si Imid teu janji gawok bisi bekas nyalahan. Nyasa aya nu wani ngalanto ka kebon, sarwakeun ningali bagong aya ratusna atuh dah. Teu sawios kan, abdi bae nyalira nu bade ka kebon mah. Gan Ageng ngareret ka Haji Ating anu direret unggek. Nyesok bae Mid, ngarah tereh mah kana mobil dianteur ku supir. Ngan mobil mah ukur seret jalan gede, tidinya mah leumpang ka kebon. Gancangna carita si Imid jeung supir Gan Ageng arindit ka kebon anu pernahna dicadas bahe. Bubuhan kana mobil teu lilage geus narepi. Supir Gan Ageng teu milu ka kebon ngadaguan bae di sisi jalan. Si Imid turun mapayan jalan leutik anu brasna ka kebon Gan Ageng. Barang anjog ka kebon nyabai kebon teh ledeg tapak begu, tangkal kumeli jeung beutina pasoleng kerah. Si Imid terus bae leumpang mapayan kebon kumeli. Kadieuna mah tangkal kumeli teh masih keneh beleger tacan aya nu coceng. Teu kanyahoan ti anggalna. Jug borudul teh datang bagong pating salegor ngalut ngungkeuy ngabandalut minuhan jalan liliwatan. Sabubuhan bagong jumlahna aya kana ratusna. Sorana patembalan mata kukurayeun.
Sajongjonan mah si Imid teh ukur molohok ningali bagong anu sakitu lobana. Begu itu bagong, bagong itu babi hutan ya. Jadi babi hutan itu disebut bagong, bagong itu disebut begu. Kamu harus ngerti ya apa itu bagong dan begu. Digle aya bagong hawuk nyamperkeun ka si Imid. Bagong teh pohara gedena ngan dina lebah huluna siga aya mahkota leutik warna emas siga mah eta teh rajana. Haturan pangarusa, ceuk eta bagong bari melong ka si Imid. Puguh bae si Imid tangka buncelik mireng aya bagong bisa ngomong. Ngan teu lila si Imid sadar kana kaayaan, inget yen manehna teh ngagem jimat bagong. Aturan sakadang bagong temal si Imid semu gugup. Ngaran kuring teh Antaga, minangka raja para bagong. Nuhun kuring bisa jonghok jeung anjeun, kusabab geus lila kuring teh nganti anjeun. Pokna raja bagong anu ngaranna Antaga. Si Imid ngahuleng mikiran caritaan Antaga raja bagong anu pajar geus lila nungguan manehna. Keke, maksudna kumaha ieu teh Ki Antaga? Kuring can ngarti. Ku kuring dijelaskeun. Ayeuna mah kuring rek tumanya heula. Unaon pangna anjeun datang ka dieu teh? Heug ku kuring rek diterangkeun. Pangna kuring datang ka dieu teh ku ayana jalma nu menta tulung. Kusabab pepelakanana ruksak ku anjeun sabalad-balad. Geus kabuktian pan, basa tadi kuring anjog ka dieu nya pisan. Pepelakan kumelina ruksak jeung ancur, tak itu Antaga. Arti ku kuring, ngan nusalah mah manusia kene atuh. Bongan leuweung dina ruksak, rumah di balongkaran. Kapan sidik eta di tempat kuring sabalad-balad caricing, tempat neangan kadaharan. Usabab di ruksak ku manusia, nyata ya deui jalan kuring jeung sabalad-balad neangan kadaharan ka kebon manusia. Moal hade kuring jeung sakabeh rakyat kalaparan. Eta mah gura pikiran ku anjeun. Walon Antaga bari cumarita teh sirahna ungut-ungutan. Sakedapan masih Imid ukur ngahuleng, memang aya benerna caritaan Raja Bagong teh. Baheula basa leuweung jeung reuma can kaganggu ku jalma mah, can pernah kabejakeun aya begu susuluduk ngaruksak pepelakan. Kuring ngarti Antaga, tapi kudu kumaha deui? Kuring ge sarua manusia hamo bisa nyarek. Ayeuna mah kuring rek menta kawijaksanaan ti anjeun. Kieu yo, dengekeun ku anjeun. Sabenerna kula nungguan anjeun. Tadi geus ngomong ti heula panan. Baheula karuhun kuring teh bobor karahayuan nu pating-pati pada moro ku manusia. Samemeh paeh karuhun kuring ngalungkeun jimatna ka hiji leuwih. Hiji poe kuring menang ilapat. Yen jimat karuhun kuring teh bakal balik deui. Kuyasana hiji manusia anu tayalian manusana teh anjeun sorangan anu miboga jimat bulu batara. Jadi ku hal eta pisan kuring teh nungguan anjeun datang ka dieu. Ceuk Antaga Raja Bagong nerangkeun sabab musababna nungguan si Imid. Aya patula patalina jeung bulu bagong anu kapanggih tina peujit lau. Kakarek kahartieun ayeuna mah ku si Imid lamun anu dicekel ku manehna teh bener-bener hiji ageman bogana Raja Bagong. Oh, ngarti ayeuna mah. Kuring meunang eta jimat memang ti leuwih cihantar. Ayana dina jero beuteung lau. Ieu jimat ku kuring rek dipasrahkeun ka anjeun. Ngan omat weh, ieu kebon ulah diraduksak deui ku aranjeun nya. Kitu ceuk si Imid teu ngarasa owel ku jimat, asal kebon gan ageng ulah nepikeun ka diruksak deui. Teu naon, kuring narima kana kahayang anjeun. Ngan omat bae, sesakeun sautik mah kurahayat kuring. Jeung tiwangkit ayeuna, kula moal ganggu kana pepelakan anak turunan anjeun. Lamun aya kebon ulah kaganggu ku bangsa Bagong, cukup sebut ngaran kuring. Ngan ulah poho agehan keur kuring. Tak kitu ti kuring mah.
Ceuk Raja Bagong mereka cindekan kasih Imid. Syukur ari kitu mah Antaga. Ngan lamun aya jalma nu ingkar janji, omat ulah nyalahkeun kuring. Jeung kuring ge moal daek ikut campur kana urusan anjeun. Kumaha karepna eta mah? Tah ayeuna ieu jimat ku kuring rek dipasrahkeun ka anjeun. Si Imid ngaluarkeun jimat bulu batara, song dipasrahkeun ka Antaga Raja Bagong. Ku Antaga dicokot ku sihungna, les. Jimat bulu batara leungit sapada harita. Nuhun kisilah, anjeun mah jalma hade hate. Sabenerna mah ieu jimat pada neangan ku manusa nu saraka. Ieu jimat teh disebutna rantai babi kudu bisa make nama. Jimat rantai babi bisa ngadatangkeun harta pakaian nu kacida poharana. Pokna Antaga mere nyaho ngeunaan eta jimat, nu ceuk sawareh jalma mah kasebutna teh rantai babi. Rumah sakuring mah jalma bodoh tak harapal kanu kararitu, parina ge mung loba pakaya ladang teu munasabah kuring mah. Cukup dahar ge kuring mah geus cukup. Nya anjeun mah jalma hade hate, tu kabita ku harta nu matak mawa cilaka. Tapi kuring ge rumasa ka hutangan budi ku anjeun. Hiji poe kuring bakal datang ka anjeun. Ayeuna mah kuring sabalad-balad rek amitan. Bral Antaga papada salamet. Cacap si Imid cumarita, bring bae sabubuhan Bagong teh arindit, ngan sakicep ratusan Bagong geus ngiles teuing ka mana. Si Imid ukur ngarenghap, terus bae manehna ge indit ninggalkeun kebon Gan Ageng. Kitu Gan Ageng, lamun ke panen omat sesakeun saeutik mah keur sakadang Bagong. Ayeuna mah tungguan deui bisi loba hama kokoda alias nu malingna jalma. Ceuk si Imid basa geus aya deui di imah Haji Ating. Syukur Mid, kuring percaya ka anjeun. Walon Gan Ageng ngarasa bunga, tuluy bae mere duit 1 juta minangka pangjadi. Sesana engke cenah geus rengse panen. 20 poe ti harita kumeli Gan Ageng teh kapanen, hiji ge taya nu coceng tapak Bagong. Kangaranan manusa keuna ku sifat owah gingsi robah pamadegan, meneran harga kumeli keur ngajual, das eta aya kulebar nu tadina rek disesakeun keur Bagong teh satangkal ge taya nu nyesa. Pon kitu deui ka si Imid, erek mere gedena teh sakumaha jangjina bet asa kagarongan meureunnan. Gan Ageng ukur mere deui 4 juta di PHP-keun ka bujangna. Ari si Imid teu ieu nanyakeun deui, cukup tarima mata kitu ge meureunnan geus jadi milikna. Tisaprak eta kajadian, pepelakan Gan Ageng anu ratusan hektar hiji ge taya nu ngari kabeh ancur diruksak ku sakadang Bagong. Kungsi Gan Ageng teh datang deui ka si Imid rek menta tulung, ngan ceuk si Imid geus teu bisa nulungan kusabab Gan Ageng geus cidra kana jangjina. Hiji poe ka imah si Imid teh kadatangan hiji aki-aki ngaku nama ukur utusan. Eta aki-aki teh mawa kantong anu kacida gedena. Najan keukeuh ditalek, si aki teh ukur ngaku utusan sarta keamanatan kudu mikeun eta kantong ka si Imid. Sangeus eta aki-aki indit panasaran kantong teh dibuka, si Imid panonna tangka buncelik sabab eusina teh duit anu kacida lobana.
Si Imid inget kana omongan Antaga, lamun hiji mangsa rek nepungan manehna, tegue lamun anu datang teh Antaga Raja Bagong tea. Tiwangkit harita, si Imid jadi jalma sugih, kebona lega jeung saumurna tara kaserang ku hama Bagong. Alhamdulillahirobbilalamin. Palawargi sadayana ring oge dongeng ieu nya Mustika Pawang Bagong teh. Jadi dina ieu lalakon teh ngagamarkeun kearifan lokal budaya Sundanya. Salah sawiosna nyaeta ilmu patanjala. Urang teh bisa naon teh bisa peka gitu. Bisa boga ilmu rasa, ngarasakeun kahirupan makhluk-makhluk Gusti. Di zaman kiwaripan leuweung diruksak tatangkalan di taluarannya nepikeun ka sato-sato leuweung teh ngaranjah ka pakampungan gitu. Terus kaduana seueur kajadian di mana hiji jalmi susah diangkat ku Gusti teh darajatna ku hal anu teu pernah disangka-sangka teh nya. Pan baheula mah susah aya we dicarekan ku pamajikan si Imid teh. Ngan hiji kaleuwihan si Imid dina ieu carita, manehna tuwani nembal kanu jadi pamajikan dicarekan kumaha wae pedah meureunan can boga gawe nya. Heudah saha salakina nu teu hayang mere kanu jadi pamajikan, da kahayang mah mere teh gede hai ari eueuh nya. Mantak pas aya nu ngajak gawe teh bunga gitu. Tah daripada stres wan cicing di imah gawe tungtungna nekat ngadahar kos kaki mending nguseup. Tidinya carita teh di mimitianna teh nya nalika menakan Mustika teh ya. Di dia oge urang menakan hikmah-hikmah kahirupan nyaeta jalmi mah sok ingkar kana janji. Di mana memeh beunghar mah aduh urang tidak perlu dunya teh hayang bisa sodaqoh. Da geus beunghar mah boro-boro geus loba duit mah asa dirampok rek sodaqoh teh. Tidinya awal ancurna jelema ya. Ai mimiti mah doakeun abinya hayang beunghar mah bisa sodaqoh, ai geus beunghar asa dirampok. Tanya tak gitu. Jadi mental miskin diingu gitu. Jadi sebenarnya disebut beunghar teh mental urang. Lamun mental can dirobah rek loba duit ge anger sangsara hirup mah. Gitu aja. Barang bere mah ulah ngadaguan beunghar. Ngabungahkeun jelema mah ulah ngadaguan loba duit di ayeuna. Ti ayeuna keneh minimal ucapan nu hade nya, raut wajah anu pikagenaheun, sikap nu hade. Pokona mah kumaha carana urang bisa ngabungahkeun batur. Di mana aya nu curhat ka urang teu kudu gancang dibere solusi, da sabener mah jelema teh lain hayang dibere solusi. Nu curhat nu loba masalah mah hayang didengekeun. Sok urang boga masalah siga nu heueuh nya curhat ka ditu ka dieu da dibere solusi mah tara dianggap eta teh ngan saukurah hayang didengekeun. Da kangaranan jelema keur bingung mah rek naon atuh anu kudu dilakukeun iwal ti kudu nungguan proses lantaran hiji perkara teh bakal berlalu sakabe perkara kabingung kasusah teh bakal aya beresna. Anu baheula urang teh stres nya kiwari mah ngan saukur carita urang pernah ngalaman kitu ngalaman kieu berarti kan kahirupan mah tetap maju gitu berlalu teh. Nu baheula nyeri hate urang teh nyeri hati ku itu ku ieu ayeuna ngan seukur tinggal carita. Da kitu palawargi sadayana. Terus dina lalakon ieu pan tadi ingkar janji teh nya tah kade gitu. Urang hayang beunghar, hayang dibukakeun panto rezeki. Kalayan alasan lamun geus loba duit mah hayang bisa sodaqoh. Pas dibuka panto rezeki poho sodaqoh teh tadi dinya ngawitan urang teh ancur deui balik deui ka awal. Matak saleresna mah urang teh diajar tina kasalahannya.
sok timbang-timbang naon pernah dilakukan ku urang nu ngajadikeun asbab urang bingung jeung susah teh. Daraja tara nyiksa, ratu tara nganghukum anging kulaku lampahna sorangan. Susahna urang ayeuna, bingungna urang ayeuna, nyeri hatena urang ayeuna buah tina laku lampah urang, tina ucap perbuatan urang. Da urang nu ngahukum diri urang sorangan nya. Mata saur dawuhan Gusti Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saestuna Allah mika cinta ka jalma-jalma nu tobat jeung mika cinta ka jalma-jalma nu daek nyucikeun dirina tina naon, tina sagala kasalahan, tina sagala kakaliruan, tina sagala lengkah anu pernah salahnya. Dimana jelema geus ngabebenah diri, geus diajar nyucikeun lahir batina, mangka eta jalma bakal dipika cinta ku Allah. Lamun jalma geus dipika cinta ku Allah, bakal dibuka panto-panto kaberkahan, panto-panto rizki nya, panto-panto kabagjaan kabungahan. Dah kitu para wargi sadayana hikmah tina ieu dongeng carita pondok nya. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, bobot sapanon carang sapakan. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyopot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memeh balik si Imi di bahanan beas jeung regrantang. Nah geningan Kang tos dibayar, kapan tungguna ge can beres. Ceuk Nyi Esi bari marinkeun dahareun kana piring. Carita nama panjang, heukeun bae mata kitu ge geus jadi milik urang. Kebon salamet aya begu ganggu. Walon si Imid hoream bapanjangan. Ku siwel ngaluarkeun duit 150.000 song dibikeun ka pamajikanana, ngan sakilat atuh duit teh geus nyusup kana jero kutang. Si Imid ngojengkang ka anggona rek ngadon reureuh sakedeung. Teu lila Nyi Esi pamajikanana nuturkeun asup ka jero kamar. Satuluyna mah teuing naon anu dilakukeun ku Nyi Esi jeung Imid. Iwal maranehna duaan anu apal. Pemirsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui nya. Cagurang tuna ieu lalakon mustika bagong teh nya. Insyaallah enjing urang teraskeun dina waktos anu sami nyaeta waktos sahur. Luar biasa ya. Di zaman kapungkur mah tuh nyimpen duit teh dina kutang. Jadi dina kutang teh aya seleting. Simkuring nuju alit sok dipasihan jajan kupun ini teh gitu mukana teh tina kutang diseletingan. Para raas ya. Gaya lamun baheula, zaman baheula mah aya kutang diseletingan, gaya eta teh mahal ya. Ciri loba duit. Cag urang tuna di Hanyuang siang,
urang tenen dihandelem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.